Teh hoyong meser seblak porsi anu 5.000 dua anu hiji ladaan anu hiji henteu. Ku bakat ieu barudak ari jajan teh sok burit-burit teuing. Tah jadi caritana di dieu teh jam 6 sore warung abi kadatangan pelanggan anu arek jajan seblak. Terusan di dieu teh ku abi ditanya heula nya arek anu prasmanan apa arek seblak biasa. Terus jawabna teh cenah anu biasa we. Tah saperti biasa lamun milihna seblak paketan mah toppingna kerupuk, mitiau, sayur jeung tulang. Jadi kerupukna teh aya 7 rupanya. Jadi di warung abi mah meskipun diayakeun seblak prasmanan oge, nu jarajan seblak teh loba keneh nu milih seblak paketan. Rima jar teh cenah seblak prasmanan mah padahal ari cek abi mah sarua wae nya, da abi ge meunang ngitung. Coba barudak di tempat maraneh masih aya teh nu jualan seblak paketan ciga di warung abi. Soalna rata-rata ayeuna mah nu jualan seblak teh pasti seblak prasmanan wae. Tah, terus di postingan samemehna teh aya nu komen ciga kieu cenah. Salpok sama kuah seblaknya yang banyak. Tah kieu barudaknya ari masalah kuah mah balik deui ka requestan pelanggan. Jadi lamun maraneh ningali abi nyeun seblak kuahna loba, berarti eta emang requestanna pelanggan. Tapi da ku ayeuna batur menta berkuah dibere nyemek, terus lamun menta nyemek dibere berkuah, moal mungkin kan?